Ari aya apiah mah tong siganing ditembak deui, tong siganing digebuk deui, diciwit ge moal aya sabab aya pangraksa ti Gusti Allah. Ayeuna jalma nyaman kekebalan tulurak di kade umpama tulurak ditembak umpama ira arek maot sahina. Jelema perang ayeuna umpama perang tulurak di kade kepal di jalan dibegal tulurak di kade ditembak ira arek maot sahina. Sedeukeun urang aya maot sahih tapi ngarasa awak hukumna wajib silahkan ngan urang ngajagok mah eueun jago iwati hayang dua hiji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية. وقال الشيخ أحمد مرزوقي في عقيدة العوام بشرح نور الظلام وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما min ghairi kaifin wan hisarin wa qarad alaihi khamsan ba'da khamsina qarad. Ai yajibu ala kulli mukallafin ayat taqidah Allah Ta'ala akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj lailan pinah misatin aw salasatin aw aqala min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ana naimu fil hatimi mutajian di kadani atin baina hadhihi ila hadhihi fastakhraja qalbi summa utitu bi tasdid mamluatin imana fagusila qalbi bima jam summa usia summa ida summa utitu bidabatil dunal batil wa qala himar al hadis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana bi rajab wa sya'ban wa balikna ramadan wa asil maqasidana wa maqasidana wa maqasidana wa maqasid dunya wal akhirah. Ighfir lana ya ghafur, ighfir lana ya ghafur, ighfir lana ya ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anu kusim abdi dihormati sampai mudah-mudahan muliakeun Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak DKM Mushola Al Mubarakah Dekat Antun nyata semua dihormati pengatur acara antos masihan waktu Kasim Abdi nyarioskeun sapatah dua patah kata dapat berbagai agama lucu mantel kana hidungan desa kedik ngatur kenuhun ka mantena sareng ayeuna ngatur kenuhun ka Bapak RT, Bapak RW sareng aparatur pamarentah nu sanesna dimimiti aparatur pamarentah bawah tepikeun ka pamarentah atasan. Mudah-mudahan kurang sadaya, mudah-mudahan sing diberkahkeun dina ka pamerintahanana amin. Sing bijaksana adil tur bijaksana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sareng teu kakantun ngaturkeun nuhun ka sadayana jamaah umumna ka sadayana parantos ngalikakeun dua dampal sampean ti bumi kana ieu mahfil anu mulia. Maksud jeung tujuanna teu aya sanes nyaeta bade takdim kana di Isra jeung dimiratkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab mika cinta deuleuh ka Kanjeng Nabi sareng ayeuna bade ngareukeun kana nasihat-nasihat agama anu akur jeung sara. Mudah-mudahan ku kagungan Kanjeng Nabi ku kabarokahanana ieu riungan ku kagungan bulan kamuliaanana ku kagungan bulan Rajab ieu nu bulan nu diamuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan sadaya ka Allah sing dipanjangkeun umur bari jero taat ka Allah amin. Dijadikeun hamba-hamba Allah anu saroleh diampura dosa gede nu leutik nu karasa nu teu karasa kuku-kuku dikernya hak sunnah wal jamaah nalika cukup kana waktu ninggal kana mangsa penyakit anu takali panggot ngan mudah-mudahan ya Allah mudah sadaya dimotkeun bi husnil khotimah tapi senang mudah sadaya dimotkeun ayeuna bahagia dunia bahagia akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Purwa anu janten buka sabada nasim abdi nyagakeun tahiyatul muslimin bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diri kumastaud basmalah senang hamdalah tegasna muji ngalam ka Allah Subhanahu wa taala entos masih nikmat kaudang sadaya khususna nikmat ayeuna iman jeung Islam. Mudah-mudahan nikmat entos dipasihkeun kaudang sadaya nikmat gede nikmat leutik khususna nikmat iman Islam. Mudah-mudahan sing kabawa maot amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sareng salamna al maqnatan bitabdi mudah-mudahan dicuralimpakeun ka junjungan urang sadaya wastana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kantun ka para keluargana, sahabatna, ka para tabi'in umumna, ka segenap jami'ul muslimin muslimat, mukminin mukminat, anu nyingan naga hak sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan urang lajengkeun ayeuna tadi mimiti mulai depan berjamaah maghrib hadiah kali kuburan sadaya, teras ayeuna depan berjamaah isya, teras ayeuna ngaos takdim marhabah maulid ka Kanjeng Nabi, takdim ka Kanjeng Nabi ngaos sarful anan. Mudah-mudahan ayeuna ganjaran dikucurkeun ka ahli kubur urang sadaya. Amin. Khususna ahli kubur jamaah mushola al mubarakah, umumna ganjaran dikucurkeun ka ahli kubur jami'il mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususna ahli kubur kampung Cikudara Bejog. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan urang takdim ngaos sarful anan, ngaos maulidna Kanjeng Nabi, ngamuliakeun anak Kanjeng Nabi, sagiran-sagiran ngalem ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang di dunia kenging tarbiyahna Kanjeng Nabi. Amin. Ya akhirat kenging syafaatna Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan urang sadaya kusababiah kadi ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi lain bungkul di akhirat kumurangkeun hidup di alam dunia. Mudah-mudahan nu dagangna sing aya apiah ti Allah. Amin. Nu bertadina sing aya apiah ti Allah. Amin. Nu berkulitna sing aya apiah ti Allah. Amin. Ayeuna kiaina ustadna kabeh jalema khususna umat Islam ayeuna urang sadaya mudah-mudahan sing ayatna apiahna pangraksana Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ari aya apiah mah tong siganing ditembak deui, tong siganing digebuk deui, di Ciwidey moal aya sabab aya pangraksa ti Gusti Allah. Ayeuna jalma nyaman kekebalan tunurak dikadek umpama tunurak ditembak umpama ira aya maot sahina. Jelema perang ayeuna umpama perang tunurak dikadek kepal di jalan dibegal tunurak dikadek ditembak ira hari maot sahidna. Sedengkeun urang aya maot sahid tapi ngaraksa wa hukumna wajib silakan. Ngan urang ngajagok mah eueun jago ieu hayam doang hiji. Heeh. Jelema mah nu jago mah hiji hayam jago. Heeh. Tadi apiah di Allah cak Kanjeng Nabi al-afiyatu asyaratun. Afiah di Allah ayeuna pangraksa ti Allah aya 10. Khamsatun fi dunya wa khamsatun fil akhirat. Anu 5 dipasihkeun ka alam dunya, nu 5 khusus kanggo di akhirat. Mudah-mudahan ieu nu 5 di akhirat di dunya, nu 5 di akhirat mudah-mudahan urang sing kabagian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amal ibadah perlu dunya, amal akhirat teh perlu dunya sabab moal sampurna akhirat teu dibarengan jeung dunya. Ayeuna man aradal akhirah palinghi bil ilmi. Tadi keur urusan dunia ayeuna urang terjun kana dunia terjun kana urusan akhirat ge wajib kudu nyaho ilmuna. Rek salat urang nyaho ilmuna, ayeuna rek puasa nyaho ilmuna, ayeuna rek zakat nyaho ilmuna, arek boga haji nyaho ilmuna. Sabab cak abah haji teh masuk biasa dibaca pakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jalma daek amal ibadah beurang peuting, urang dipake puasa peuting sampai pake tahajud saku peuting, tudekeun balik tasbih 17 dihijikeun goblok. Tapi teu dibarengan jeung ilmuna mardudatun la tuqbalu teu ditarima ku Gusti Allah. Urang salatna ayeuna keur salat, urang ayeuna keur salat bisa daek salat ulah wakang ngarasapan salatna bising loba teu akur jeung ilmu agamana, teuing dina rukuna, teuing dina sujudna, teuing dina takbiratul ihramna, kadang-kadang tumanina ge goyang-goyang. Diperhatikan salat teh anu kieu, Mbak. Sok anu kieu ari kita we areun batur sing ngaraeun, ari di bejaan ge aduh kumaha carana dieu karunya. Allahu akbar. Kumaha kieuan wae salat teh. Ampun, ayeuna nu kikieuan we salat kieu kumaha teh babatan. Ya Allah, sedek tukang tumanina anteng. Allahu akbar. Lamun imam can tumanina, encan anteng, ulah wakar urang makmum tak udah beliau. Imam cina anteng heula, cina tumanina heula. Allahu akbar. Anteng arah makmum. Allah, kadang-kadang urang awalap jeung imam. Imam Allahu akbar, Allahu akbar. Imam kagogeun. Imam teh loba amat jadi imam kabeh bareng. Salat urang jadi makmum miheulaan imam pula mandirikeun lilage ti imam pula mandirikeun teuing pula miheulaan imam ge pula. Ceukna kitab Irsadul Ibad jalma miheulaan salat imam
di mana mautna diasupkeun ka jero alam kuburna bakal dilupakeun ku Allah, dilupakeun babomna udu. Mudah-mudahan urang sintarsa Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji ilmu jalma katitipan ilmu kau siga diloba urang kanggo ibadah urang pribadi, jeung salat urang, jeung puasa urang, jeung zakat urang, jeung munggah haji urang, jeung pribadi urang heula. Umpama kajeun tong siga loba saeutik oge eta jalma aya dina apiahna Gusti Allah, aya dina pangraksana Gusti Allah. Hiji nu kadua wal ibadatu, nu kadua teh apiah ku Allah diturunkeun ka alam dunya, dipasihkeun ka alam dunya teh jalma nu daek ibadah. Jalma daek salat 5 waktu aya dina apiah Allah. Jalma nu daek tahajud, jalma nu daek duha, jalma nu daek maca Quran, daek maca ayat sholawat, daek sagala rupana ibadah teh teu dipilih-pilih. Eta jalma teh aya dina apiahna, aya dina pangraksana Gusti Allah. Sabere-berekeun we nu katilu beusi ngaji hayam lila mah teh kitu. Nu katilu warijekul halali, nu katilu apiah pangraksati Allah teh rezeki anu halal, rezeki anu halal. Malah dina teu ulama termasuk lamun urang hayang boga anak cerdas, soleh, urang teh rezeki teh dikeunkeun ka anak teh anu halal. Ulah dicampuran ku haram, ulah dicampuran ku subhat, beusi butek, beusi ayeuna lamun cak bahasa Arab itu belagu. Sekarang teh disebutna butek. Ayeuna lamun dipasihan rezeki anu halal eta budak teh bakal cerdas otakna sabab rezekina halal bisa dipake ibadah. Lamun rezeki dibarengan jeung haram, naudzubillah umpama arang urang kajeun teuing salat eta rezeki nu haram di dalam urang geus ngadara, urang maca Quran kusabab urang dicampuran jeung aya naon jeung perkara haram eta ibadah kajeun teuing urang penting getol ibadahna teu ditarima sabab naon dina awak urang aya perkara haram. Mudah-mudahan diampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lamun urang hayang anak cerdas komo bari soleh ayeuna ulah dicampuran ku perkara haram, sok ayeuna rezeki anu halal komo ayeuna lindungna di mana rek geuretan bawang maca sholawat, di mana geuretan sayurna maca sholawat, keur maca ayeuna keur nyamuna maca ayeuna sholawat supaya berkah eta kadahar didahar ku anak teu cerdas jadwa teuing ayeuna geus gedena ari cerdas mah teu jadi jenting, teu jadi kiai, teu jadi ustad. Ari cerdas mah kabeh jalma ge ngabutuhkeun hayang boga anak cerdas. Hayang boga anak pinter. Urang mah bu, pinter maling, pinter nipu. Ganggu kabeh oge. Hayang teh boga anak soleh bari cerdas, pinter cerdas daek ibadah ari pinter mah umum, maling pinter. Sagala rupana. Tah tilu. Eta ayatna apiahna Allah nu kaopat wasabru ala syiddati, jalma hayang meunang apiah Allah teh sabar dina kapayahan, sabar dina karipuhan, rek salat ge ripuh, rek ngaji ripuh, rek puasa ripuh, rek usaha ripuh, niatan ku urang ibadah sing sabar. As-sabru tahsulul maksud, di mana jalma sabar bakal dihasilkeun maksudna ku Gusti. Mudah-mudahan kagungan kanjeng Nabi kabarokahna di iman urang sadaya sing dihasilkeun sakabeh maksud urang ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna rek kaulur sakti sing abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Dallallahu rabbuna ala nuril mubin amada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada mustafa sayyidil mursalin.